Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang danguri sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dia, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejer carios Jaka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya. Sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kandongeng Mang di mana wae ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin, dilalancarekeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditarwelan tombol sukrep. Atuh mangoge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Curelat gajleng leungeun dan bayan teu nyolodor ka hareup rek ngarawe leungeun si lutung, rek ditewak we laju arek dibandingkeun karawak. Leungeun si lutung teh beunang dibedol arek dibandingkeun we sakaligus. Ngan bae den bayan teh mending ranjung kaget lantaran tanaga si lutung teh kacida bedasna. Najan ti babarege oge tetep si lutung teh tagen teu ungut kalinuan teu kedah kaanginan hanteu ngageser saeutik oge. Asok bedos ya, nepi ka modal apu. Sok ari bisa mah ngelehkeun tanagana si lutung. Den bayan dikagara sadar kana kayaan lamun teteh lah bener si lutung teh lain kunyuk biasa. Atuh kentak ngalepasikeun cekalanana bari mundur we tilu lenggah. Den bayan sekedapan ukur nangtung pancu bari ngatur yang hapan napasna kata embo meni ngos-ngosan. Kunaon kawas hayam kabeureuyan, nu matak oge ulah nganggap enteng. Lutung kuring mah lain lutung samaneas ya. Sok geura sing hareupan deui euy. Kurang ajar sia. Sakedeung deui lutung sia bakal dikojoran. Den bayan miti ka udang amarana beungeut namani nyeak beureum huntuna kekerot panona molotot. Teu lila ngagacreng di maju narajang. Geus teu asa-asa ayeuna mah matakeun jurus jeung kakuatan Aji Tapak Nanggala. Eta ajian Tapak Nanggala teh marupakeun ajian andalanana. Tapi si lutung tetap tenang basa datang panarajang laju we ditara. Gaduh, gas, bangkiung. Den bayan nepikeun ka ngabangkiung atuh bari karasa awakna teh mani ngakiurik katirisan. Buku we atuh den bayan teh mani ngajenghok kaget lantaran Aji Tapak Nanggalana teh tetela geuning cenah taya haratina. Kalah kamanehanana we anu ngarasakeun awakna teh mani nirisan. Tapi den bayan gentak ngusirkeun tanaga jerona pikeun ngusir Hawatis. Geus ngusir Hawatis melaju mancuhkeun di tangtunganana. Ngan baehan teu kaburu-buru pikeun ngayakeun panarajang. Ukur merhatikeun we ka si lutung, dipencrong we si lutung teh hayang sidik da geuning cenah eta lutung teh lain lutung sambarangan, lain lutung samanea. Eta lutung teh lain lutung sambarangan. Aing ulah kakabah kaya kieu mah. Lutung kukutan si utun teh bisa jadi lutung siluman ya. Alah. Hanya menang ti mana teh si kae teh. Kunaon kalah kangajetan kitu? Kade bisi babatan, bisi rut ngising di panggung kapan wirang. Sok geura maju deui sing hareupan deui si lutung. Gandeng sia kurang ajar. Sakedeung deui sia jeung lutung bakal paragat nyawa deuleu. Den bayan dibagi penasaran laju we musirkeun kekuatan di ajian Tapak Nanggalana. Gajleng seak maju di narajang. Sakali ieu mah panarajang den bayan teh hanteu ditadah. Tapi disinggahan we ku si lutung teh gerakana mungguh cepet plos tinggalan Tapak Nanggala teh nyamos ukur ngakan tempat kosong. Sakilat si lutung teh kiwari males narajang dampaleung teh gedor kana dada jebrot cengkang. Den bayan teh atuh nepikeun ka ngacengkang nang karak bengkang bari jeung ngararasakeun ka nyeri. Karahasa dada teh mani panas asa direrab.
Alah, sakit. Ai kumaha teh? Kalah kadang karak bangkang geuningan. Hasok geura udang deui geura sing hareupan si Lutung. Lamunnya maneh teh jago euy. Alah. Hebat. Hebat Lutung teh euy. Kapan cek tadi ge tong waka ngalawan nu bogana. Sakarang ngalawan Lutung oge maneh teh geus teu walakaya. Sok ayeuna rek kumaha sia maneh teh? Nah yang ditambahan sia ku aing sia teh euy. Cek Mang Utun bari ngoloyong ngulangkeun leungeun dampa leungeunna teh mani meber arek nampiling puguh we atuh den bayan teh mani soak. Cacak-cacak si Lutung sakitu hebatna komo cenah anu bogana. Lamun seukeun aku tenggelan eta Mang Utun teh wah tengusak atuh. Kukituna eta den bayan teh laju we pupurungkutan bari ampun-ampunan. Ampun Kang. Ampun. Kukuring rumasa tetelah jajaten. Alah, teu wararan teuing. Tong boro nyang hareupan akang atuh. Sakaraku kukutan akang oge si Lutung. Kuring tingges ngaku tetelah jajaten. Alah, kalah ka minta ampun geuningan. Acan iku kumaha oge geus minta ampun, kupuringisan, tepes meer geuning jago teh. Ih, ampun teu wararan teuing. Ulah nu kikat ditampiling. Alah, geus teu kabayang. Bisa kubahan teuing. Balu karena jadi ulah ampun panuhun. Ulah ditampiling. Nyaheug ari embung ditampiling mah ngandung harti meureunnan kuring anu unggul. Nya, akang anu unggul. Den bayan teh kapaksa we kudu ngaku ka teter eleh jajaten. Mang Utun cenah anu unggul. Nu lalajo teh amani surak pati ngesaruit loba anu keprok lantaran Mang Utun teh cenah si Jagoledot geus unggul. Bari jeung musuhna teh kalah ka ampun-ampunan. Kibarusa anu milu nyaksian kaget teh geuning cenah eta jago nu ngaran si Utun si Jagoledot teh boga lutung sagala rupa. Eta lutung teh geuningan cenah lain lutung samanea. Boga pangabisa jeung kakuatan anu luar biasa. Sarilama kalangan kakareun teuing cenah napo jago anu mabawa lutung. Nah jago di mana cenah? Kibarusa teh banget pisan penasaran. Ai, jago di mana teh? Nah, mabawa lutung geuningan. Tapi nya lain lutung sambarangan. Sabada Mang Utun anu unggul acara teh ditunda heula. Diselang ku hiburan, Nyi Ronggeng teh geus ditaekeun deui kana luhur panggung. Rampayak ngibing, malahan mamang entus ke mani ngengklak puguh we atuh Nyi Iso teh mani mureleng. Ningali bebenena teh kalakang ngengklak jeung Nyi Ronggeng teu saeutik nu lalajo kecung jelang kana luhur panggung milu ngibing we. Suka-suka dina luhur panggung. Sabadareng selingan sayembara teh dituluykeun deui para pamilon anu liana teh geus dartarung. Malahan mah geus sababaraha urang nu diadu teh. Nepi ka wanci teh karasa kiwari mah geus mimiti poek, geus maju ka sareupna. Tapi sayembara teh bakal diteruskeun we. Keun cenah rek dicangan we make onjor. Mitra kaum dangu pamilon ayeuna teh kariopatan. Teteh lah, dina sakitu lobana pamilon anu unggul tetep aya 4 urang. Di antarana bae aya Suteja, Sukmara, Mang Utun jeung si Iswara. Eta nu opatan teh geus asup kana babak semifinal mun ceuk ayeuna mah. Atuh Mang Entus jeung panitia anu sejenna teh aju we ngoclok diundi. Nah saha cenah bilawaneunana teh tinu opatan teh dikoclok. Hasilna netelakeun Sukmara bakal adu hareupan jeung Suteja. Sedengkeun Mang Utun bakal adu hareupan jeung Iswara si pedang setan. Ari anu bakal tampil naek kana luhur panggung teh diadu nyaeta Suteja bakal adu hareupan jeung Sukmara. Wilujeng wengi kasadayana
atuh urang lajengkeun deui ieu sayembara teh bakal diadunya eta Sukmara bade mayunan Suteja. Namung setacan dikawitan panuhun kanu lalajo, ulah dugi ka aya hal-hal anu teu dipiharep. Kukituna kedah waspada kade pilih aya copet. Pon kitu deui kade ka para lalaki yeuh anu cunihin ulah wani-wani ngaganggu ka para banoja. Pon kitu aki-aki kade ulah calak-colok kana bujur nini sok komo ka parawan mah. Pokona mah sadaya teh kedah ngajagi keamanan ulah aya kaributan. Mangga urang lajengkeun. Kukituna kukieuna nu matak nu mawi hulu botak katingal ngawi ka Sukmara. Pon kitu Suteja kanggo naik ka luhur panggung. Laju we mangentuse ngagupai ka Sukmara jeung Suteja. Anu katempo lempang ngaganeang asal senangker. Katempo adurana ge percaya diri. Jerelat, jeleng durana teh kiwari mah geus aya di luhur panggungan. Pok deui kadenge mangentuse sacarita ditujukeun ka Suteja jeung Sukmara. Mangga ayeuna mah geura diadu ngan bae panuhun kade omat. Kebeujeuh ulah dugi ka aya anu silih paehan. Oge kudu luyu sareng aturan sayembara. Sukmara jeung Suteja teh ungeuk wehan teu loba catur. Duanana teh kiwari geus adu hareupan. Panon Sukmara ngempur hurung neuteub seukeut ka Suteja. Jika anu keur neuleuman nepi ka mana cenah kahebatan Suteja teh. Pon kitu deui keur nebarekeun sima pangabaran. Suteja sikepna tetep tenang, teu kungsi dilapo kadenge si Sukmara teh tacarita. Suteja, maneh memang hebat. Tapi keur aing mah moal aya naonan sia. Urang buktikeun Sukmara. Ulah waka sombong anjeun. Tema Suteja teh kapancing. Atuh duanana teh kiwari mah geus masang kuda-kuda ngan bae teu gagabah. Duanana teh ati-atina keur lantaran geus pada nyaho. Boh Suteja, boh Sukmara, teteh lah boga pangabisa anu lain bandrak-bandrakeun. Sabada duanana silih bendengan laju we atuh si Sukmara teh miheulana rajang. Kia jeleng, seak. Perep si Sukmara teh menunyuruuk atuh warek notog kana uluangan. Tapi Suteja ge manehna teh cicing we hande ieu nyingkahan atawa nada. Kawas nu hayang nyaho nyoba-nyoba nepi ka mana cenah kahebatan tenggeulana teh. Jebrot tenggelan teh keuna kana sasaran ngan bae nyolet puguh we atuh. Si Sukmara teh nepikeun ka nyolontot. Meh-mehan we toto gerak-gerak tina luhur panggung lamun teu kaburu ngajaga kaseimbangan badana mah bari jeung ngerem cekit atuh direm sekaligus bari ngabarikeun di awakna ka tukang. Hebat euy. Awak sia teh geuningan leueur jeung teas. Tapi ulah waka gede hate Suteja. Rasakeun deuleu. Kituna teh bari ngebutkeun dampaleuna wus aya cara atawa jarum gaib anu pating belesat, pating balesur, pating cariut. Ajian cara salaksan geus suniti digunakeun. Suteja ngarti eta serangan teh mangrupa cara atawa jarum gaib anu ngabahayakeun. Tapi Suteja yakin kana ilmu cadas lumutna. Basa puluhan jarum gaib pating belesat, pating cariut ngacocokan awakna teh diantepkeun we. Eta jarum atawa cara teh mani rajeleng teu bisa nembus karena kekuatan ilmu cadas lumut. Si Sukmara beki kaget tetela geuningan cenah aji cara salaksana teh warisan dinini Marandi hante metu. Kaya haratina tetelakeun musuhna teh boga ilmu anu luar biasa. Tapi lain ge si Sukmara atuh anu geus katitisan ku Batara Lama ke hideung. Keun cenah nepi ka mana kahebatan Suteja teh. Moal burung di ayonan. Geus kitu mah kiwari mah giliran si Sukmara teh anu nangtang tah. Hasok cenah Suteja tarajang aing. Geura buktikeun lamun nya sia teh hebat. Ayo sia Suteja. Geura tarajang aing ayeuna mah. Teuk bae lamun kitu mah. Tadah Sukmara. Suteja ayeuna mah anu maju narajang.
Aji Guntur lebur sakatina teh marangan Banarajang naus aya kekuatan Guntur anu pohara arek nembrag ngejojok kana dada si Sukmara. Si Sukmara harita teh henteu cileureun laju nada Banarajang ngagunakeun kekuatan Batara Lambak Hideung. Keduk das cilegur galegar. Nimbulkeun suara anu ngagalegar mata katorekan kana ciri bugoe atuh nu lalajo teh manis sarieun ngan laju unur-unuran. Tetela geuning cenah nu tarung teh pohara luar biasa. Dina eta bentrokan dua kekuatan suteheja ayeuna mah anu ngaranjuk kaget lantaran cenah Aji Guntur saketina teh bisa diungkulan bari jeung karasa leungeunna teh mani komper. Netelakeun kekuatan si Sukmara teh leuwih unggul. Hasok sia suteja. Geura maju deui euy. Karasa meureun ayeuna mah euy. Kabuktian saha nu leuwih unggul di antara urang acan karuhan. Saha nu bakal unggul? Hayo, urang teruskeun ditarungna sia. Laju suteja teh musirikeun kekuatan Aji Guntur saketina teh dina kekuatan anu sapinuhna. Bari ngagajleng maju Narajang. Seak! Narajang di Sukmara teh henteu cireureun, tapi kentak nada deui Panarajang na das! Gelegar! Kadenge sora anu pating gelegar pating cilegur leuwih tarik batan tadi. Da eta we panggung ge nepikeun ka oya gatuh. Ulah laju maneh buriak ngajauhan. Alah, awas, awas bener. Alah, ade euy, ade. Bahaya. Alah, nah ieu teh manipikasieun kieu Nyai. Nya, ayo urang mundur. Ulah nyaketan panggung. Ki barusa oge bana teh maneh reuwas teh geuning cenah eta dua urang jajaka teh pohara luar biasana. Teu nyangka lamun boga kasakten anu lain bantrak-bantrakeun. Pikeun Ki barusa salaku jago anu geus kahot. Kakara cenah ngabandungan eta dua kasakten anu luar biasa. Hebat atuh jajaka teh. Nya, kakara teuing aing nempo kekuatan anu luar biasa jika kieu mah. Nah saha guru maranehana teh nya? Jika nama Payus, lamun jadi pisilakieun si Nyai teh lihan ti rupana karasep. Oke pangartina jeung pangabisan luar biasa. Aing sorangan kudu ngaku. Nya, cantang tuh bisa ngungkulan. Gerentas hati Ki barusa anu kataji pisan kedua urang pamilon nyaeta Sukmara jeung si Suteja. Lian ti Ki barusa si Jaka Sagara alias si Lutung oge atuh anu merhatikeun eta kayaan kudu muji kana kahebatan dua urang pamilon. Keun cenah ari si Sukmara mah da buku geus apa. Tapi pikeun si Jaka oge ngarasa kaget tetela geuning kekuatan di Sukmara teh pohara luar biasa na. Ana disidik-sidik beuti perhatikeun kana eta kekuatan teh asa geus apal. Barang diinget-inget teteh lah geuning cenah eta kekuatan Batara Lambak Hideung. Boa-boa si Sukmara teh titisan Batara Lambak Hideung. Hebat tah. Si Sukmara jeung si Suteja teh ngan eta kekuatan si Sukmara aing teh asa kungsi adu hareupan tah. Nya eta mah kekuatan si Lambak Hideung. Masalah boa-boa si Sukmara teh anu katitisan ku Batara Lambak Hideung. Pahingan atuh sakitu jahatna ta si kurang ajar teh. Lakadalah kapanggih oge sakalian ieu mah yeuh. Dua musuh teh kapanggih ku aing. Gitu cenah ceuk si Jaka Sagara teh keun sia Sukmara. Pon kitu di Batara Lambak Hideung ku aing bakal ditewak. Sabot si Jaka Sagara keur merhatikeun si Sukmara. Mang Utun teh atuh anu ngagagandong. Laju we cacarita ditujukeun ka si Jaka Sagara. Jika anu sieun. Alah Jang, hayu urang nyingkat tinggalkeun ieu. Patempatan ulah deket teuing ka panggung. Mang mah soak yeuh. Namun tarung jika kitu mah. Ulah ngejat atuh Mang. Kapan Mang teh jago? Jago-jago ti mana hordeng Jang. Sawios bedoa ari kieu mah sieun ka babak parerang yeuh. Sieun ka pecetan getih Mang yeuh. Cicing Mang cicing.
Ulah ingkah barilahan cicing di dia. Ulah sieunkeun aya uing. Cicing kumaha ari ujang ieu ceuli emang meni asa katorekan ti kumaha lamun ceuli namang teh budak ya. Lamun emang nepikeun ka budak teh cilaka tuh jang. Tenang cicing. Duang tiup ceuli tetah. Si Jaka Sagara atawa si Lutung anu naklok dina tonggong Mang Utun teh. Laju niup ceuli Mang Utun. Cenah ditiup. Dak sakala ceuli Mang Utun teh geus hanteu ngajelengeng. Bisa tahan we sok sanajan kadenge sora anu bating beledug bating ngejeleger. Balik deui ka nu keur tarung. Antara si Sukmara jeung Suteja teh tarungna beuki rongka atuh. Malahan makiwari si Sukmara teh geus ngawatek aji lambak hideungna. Kaayaan di panggungan teh ngarada kepoek. Poek we teu katempo curug-curug acan keur Suteja mah. Tapi si Suteja ge ngarti laju maneh teh ngacungkeun dambaleungeunna ka luhur. Barasat. Aya kilat anu nyangan kaayaan pabanggungan teh jadi caang. Bareng jeung eta si Sukmara ngabelesat majuna rajang. Dina kacepatan anu pohara, Suteja kapaksa kudu nyobaan mapag Panarajang. Aji kentur lebur saketina dipake nada Panarajang. Geduk! Das! Carek-cek! Meh-mehan we atuh Suteja teh rag-rag. Si Sukmara hanteu cicingeun kawas hanteu mere seungap anajuwe nyusul tepus Panarajangna. Empal suku katuhna teh ngacebrod kana dada Suteja. Jebrod cengkang koleang. Suteja teh rubuh awakna rag-rag ngabengkang maring lemah. Suteja geus rubuh. Untung we awakna teh dilapis ku kekuatan cara selumut. Pamajago biasa manggeus bisa dipastikeun bakal pejah. Bakal ajal binasa. Untung we si Suteja masih kene salamet hanteu nepikeun ka ajal binasa. Malahan mah maksakeun ngunial hudang sok sanajan karasa. Dadana teh mane nyeri jeung eungap ngan bae kudu ngaku kana kahebatan si Sukmara. Dirina teh geus teter eleh jajaten. Untung aing masih kene di tayungan masih salamet. Tetela si Sukmara teh ilmuna luar biasa. Paingan ceki guru. Di luar langit masih kene aya langit. Cik pangrasa mah ilmu cadas lumut. Jeung ilmu kuntul lebur saketi teh moal aya tandingna. Tapi gini Sukmara boga ilmu anu luar biasa. Nah ilmuna naonnya. Tapi kan nu penting mah aing geus salamet ya. Gitu kayaan Suteja teh. Si Sukmara sabada nyaho musuhna geus teu minge deui. Geus teu sanggupeun pikeun neruskeun tarung atuh maneh bungah lantaran manehna teh geuningan cenah anu unggul. Lah geuningan si Suteja teh geus teu sanggup neruskeun tarung. Anu ngaharti aing anu unggul. Enya ayeuna mah kari ngabandungan kumaha itu si Utun anu mamalutung bakal nyang hareupan si Iswara. Tapi ari cek pangarasa mah si Iswara anu bakal unggul. Sapira ge nyang hareupan jago pantar si Utun jeung deui nyang hareupan Lutung. Enya si Iswara si pedang setan bisa menang. Tapi duana ge geus lain pilawanan aing lantaran anu dianggap berat teh iwati si Suteja. Aing yakin aing nu bakal unggul. Aing nu bakal ngabandang Nyi Ratnantika. Gitu cenah cek si Sukmara teh laju ngakajeleng dina luhur panggung. Geus boga kayakinan bakal unggul, bakal menang dina eta acara sayembara. Heuleuh mitra waktos na geuning parantos teu nyekapannya. Sageula urang tunda jecara carita Jaka Sagara si anak laut dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna yeuh tina sadaya kakiranganana. Mang saheulaan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.